Si Mang Baso. Mang. Mang Baso. Mang Baso. Mang Baso. Ngidernya sampai Dharmaraja Sumedang. Duh, kebetulan saya teh lapar. Nih, sekarang mah saya jadi tim balap di RT 91. Nanya aing mah. Nanya. Kamu tahu nggak? Ini Apa? Ini bosnya itu, Bos Teddy yang punya kebun durian Sanghyang Bedil nih, di R. Saya teh lagi tune up motor biasa di bengkelnya si Obos. Kebetulan lapar. Ada si Mang Baso. Saya beli satu, Mang. Bung, oream. Ini turang mah, pindah ke belah itu. Kumaha pamikiran, nah heran. Nah, aku mah pemikiran aku mah. Mang, saya teh pelanggan setia, Mang. Ayeuna kebenaran aya di Dharmaraja Sumedang. Ketemu jeung si Mang kebetulan, Mang. Saya teh banyak yang lewat tukang bakso yang lain, tapi teu ngeunah beda jeung si Mang mah. Satu, Mang. Lah, mual. Rusuh aing lagi nan. Pindah aing mah ka ditu. Mang, inget, Mang. Ingat naon? Saya pelanggan setia, Mang. Enggak. Da ongko aing onggal poe panggil jeung jalma ieu. Ya bener arek meuli ya. Iya, Mang. Ulah minta macam-macam. Nih, pakai mie. Kalau iya, Pakai mie koneng. Oli, Mie putih. pakai sayur, Pakai sayur. toge. Pakai toge. Teras, Mang. Ngangge bonteng. Bonteng di mana? Bonteng. Saya bontengan. Atuh da ieu mah baso. Bontengan ieu mah. Aduh, Mang. Iya, Mang. Aya sayuran, aya mihan, ngangge bonteng. Sing lada, raos teh, Mang, mun baso ngangge bonteng. Heuh, neangan bae bonteng nama ka ditu atuh ulah di dieu deui. Kumaha pamikiran aja Pamikiran adikku mah. Heuh, pan eueuh bontengna. Ye, Mang. Ye, pan saya nu ek meuli. Si Mang teh kudu inisiatif atuh. Arti anya apal. Di dinya nu ek meuli tapi ngeulina nu aneh-aneh wae. Anu aneh. Ya heuh, pan aing mah eueuh bonteng mah di dieu mah. Biar si Mang mah. Kumaha Ek ya? meuli mah. Saya tuh pelanggan setia, Mang, tapi Waduh, lah. Pelanggan setia unggal-unggal naon genan. Pasti we nyangat diomongkeun ieu mah. tiap peladangan tuh pernah bener. Kacau ya mah. Iya, kumaha pamikirana. Randa. Bisa terjadi, Mang. Sia nu teu bener. Jol-jolan datang ka dieu minta baso, minta naon, ujung-ujungna teh pengen minta nu aneh-aneh. Mang Baso. Hai calon sebelah. Sebagai dewa jeung jalma ieu. Naon? Abi hoyong sebelah. He, nah Mang. Di jalan Baso aya nama ka sebelah. Lieur, ayeuna mah dagang mending dagang seblak wae. Aya pelanggan nu hiji nu musingkeun, jadi mending kana dagang seblak wae ayeuna mah. Cikai sebenarnya. Oh, Mang. Abi ayeuna bade meser sebelah hiji. Lamun raos, Abi bakal jadi pelanggan setia meser sebelah ka Mang. Ai, sebenarnya mana aja aing tadi langganan kudu kieu teh. Tunggu aja nya, dijieun sakedeung. Nang, damelkeun nih. Yo. Hei, yuk geus beres. Sabaraha, Mang? 10.000. 10.000. Nah, Mang, teu misalna 15.000 atau 20.000 gitu, Mang. Hah? Aing geunan. Oh, pan geus biasa ngajual 10.000 di dieu mah. Teu 15.000, 10.000 murah. Nya, Mang. Coba lamun Mang ieu samangkok nang ical 15.000 atau 20.000, bener Mang teh gacang beunghar. Heran. Kumaha pamikiranna si Mang mah. Coba, Mang, icalna 15.000. Cek aing geunan. Giliran meuli aya keneh nyawa dia mah. 10 we bayar, 10.000 teh lagi murah ieu mah. Ah, mau Mang? 10.000 mah, mana we teh 15.000. Kejantan, Mang ah. Lamun 15.000, wabi bade dibayar. Nah kumaha jalma teh dibere murah ku murahna ieu teh 10.000 teh lagena. Abi mah hoyong 15.000, ambe Mang teh gacang beunghar. Lieur, kumaha pamikiranna si Mang mah. Heran. Kejantan ah, Mang. Abi bade mesen sebelah ke tempat nu lain we. Cek aing geunan naon jalma ieu mah. Sia nu lieur. Datang-datang ka dieu ku aing geus bere harga murah 10.000, minta 15.000. Aing cek aing teh di mana? Ah, pusingkeun wae aki-aki eta mah. Ya kumaha ieu? Iya bah, motor kenang-kenangan pisang yang bedil, tolong dirawat di Ciamis. Siapa bos, satu nuhun pisan, akan kurawat dengan baik seperti merawat si cinta lah. Satu nuhun pisan. Pokoknya kebun durian Sanghyang Bedil semakin jaya, semakin maju, amin, semakin banyak yang datang ke kebun durian Sanghyang Bedil yang berada di Dharmaraja Sumedang. Bos, nuhun pisan. Sami-sami. OTW langsung. RK Kawali. Kemana itu? Aing dibeli motor ku si Obos tinggali kebun durian Sanghyang Bedil. Bener itu bos?
Leres. Lihat. Well, abretkeun. Bye. Wih, paman, motornya HD. Iya dong. Ini dibere sama bos Teddy yang punya kebun durian Sang Hyang Bedil. Mantap, wih. Aing ngilu, paman. Ayo, teman. Udah, siap. Siap. Kevin, mana lah kado? Adi tuh akun Sang Hyang Bedil. Ayo. Oh, Kak Kebon. Ayo. Goblok deh. Aing mecerang ya ditinggalkan ya. Oi. Aduh. Oi, paman. Eh. Goblok siapa man? Aing ngacerang ya, teu rasa. Kamu labu? Aduh. Maafin anak kecil. Ayo, kita ke kebun durian. Ayo. Mimpi jadi kaya, mimpi masuk surga, mimpi jadi kaya, ya, mimpi masuk surga. Ku terlahir kembali menjadi seorang bayi. Ini ada di Ku kurang anggap itu Nah, udah di jalan. Bang Baso. Oh, hilap. Ayo masih Bang Baso teh. Damel di kebun durian Sang Hyang Bedilnya. Oh, gawe di dia di bos tadi. Oh, kalau si bos Teddy na, aya teh. Aya, naon gitu. Oh, teu. Oh, nyenak durian teh kebun mana, Mang? Tuh, geus nyokot di beladi tuh di titaku bos tadi. Jatohan itu teh. Maksudnya jatuhan kumaha? Ari jatohan teh kadu nu lagrag tina tangkalna, kahandap. Nah, aku sih mangkalah ka dicanak. Hanya Ya. kan kumaha? Lamun kadu labuh tina tangkalna, ku si mang teh tulungan. Simpen deui kana tangkalna. Duh, kumaha pamikiranna teh kadu nyaur-nyaun. Disimpan deui kumaha geus bogorek itu tadi bawa ka ditu ka warungna, dijual. Pati kaduna labuh cek Imang. Jatuhan. Pada aya jatuhan teh kumaha? Heula Bu. Pan heueuh, lamun kadu labuh ku mang tulungan. Simpen deui kana tangkalna. Karunya mang tangkalna. Si boga pri ke pekaduan atuh mang. Ya, lamun kadu dipisahkeun jeung tangkalna. Kumaha ke ceurik gogoakan tangkalna. Si mang teu boga pikiran heran. Nah, teu boga Kamana? pikiran kumaha geus buku ieu. Heuh kaduna lagrag. Cek si bos tadi nanti tadi bawa, kita ka ditu rek dijual. Ya, dapat dibawa. Nah, lain bikeun deui kana tangkalna. Kumaha pamikiranna? Bikin di tangkalna kumaha, pan Eh. tadi bawa ka ditu. Nah kumaha? Biar si mang mah teu boga prik perkaduan. Lieur kumaha? Ya, kadu labuh. Kumang lain bikeun deui kana tangkalna. Ka dibawa. Lieur. Sia nu lieur. Geus buku aing di titaku bos tadi. Heran kumaha pamikiranna si Sia, teu pemikiran nama.